Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kalih soleh sareng soleha. Kumaha kabarna daramang? Mugia urang sadayana aya dina kasehatan. Amin. Tepang deui sareng ibu dina palajaran basa Sunda tema genep lingkungan alam. Sateacana mangga urang ngadoa heula sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Murang kalih soleh-soleha, materi dina dinten ayeuna maca wacana ngeunaan cai jeung lingkungan. Mangga urang regepkeun wacanana dina judul sumber kahirupan urang. Urang hirup di alam. Di sabudeureun urang teh ngandung rupa-rupa unsur. Aya cai, taneuh, jeung panon poe. Cai perlu keur kahirupan. Mun taya cai, urang bakal mati. Cai bisa dimangfaatkeun keur kahirupan. Cai oge bisa jadi mamala, di antarana lingkungan jadi banjir. Taneuh mangrupa sumber kahirupan. Di jerona ngandung rupa-rupa unsur. Aya minyak bumi, batu bara, emas, besi, aspal, gas, jeung unsur hara sejenna. Upama teu bisa ngagunakeunana, tingangtu moal aya mangfaatna. Sabab unsur tina taneuh mah bakal keuna ku ruksak jeung ledis. Alam kudu dijaga jeung dipupusti sabab bisa jadi kaya atawa bencana. Murang kalih soleh-soleha, sangkan hidep maham kana eusi wacana, pek jawab pananya dina buku paket halaman 85. Mun sakitu materi dinten ayeuna, mugia aya manfaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.